Di luar angin bekirongkah, nebak kana dahan tangkal nangka, beh kulun imah, sorana sea, ngageber-geber bilik. Hawar-hawar, tika anggangan kadenge anjing babaung, patembalan jeung sorabut silih engklokan. Jelebet, puhu ceuli asa dipeupeuh, awak kontan sing sariak, bulu punuk maruringkak, panon buncelik. Panuhun kanu pada subscribe, kanu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinarang turunkeun tanggal. Kejadian ieu basa zaman korombolan puluhan tahun katukang di wewengkon Gunung Kaledong. Harita asa jauh antarana anu beunghar jeung nu miskin. Hal ieu ngabalukarkeun loba jalma ngalajur nafsu ngumbar amarah. Hayang meunang kauntungan tina jalan nu enteng. Teu saeutik jalma nu ngalap ilmu-ilmu setan keur nyumponan hawa nafsuna sorangan. Ngunjung ka gunung, memuja ka sagara, hiji jalan nu dipake ku Nyi Mas Sutaweni, tokoh dina ieu carita nu luas nyebakeun nyawa kulawargana, tatanggana keur melaan nafsu harta. Mama Saepi, tokoh sejenna dina ieu carita, nu harita kungsi ngagagalkeun hiji budak lalaki umur 11 tahun nurek ditumbalkeun ku Nyi Mas Sutaweni ngalawan Ririwa, nepi ka eta Ririwa bobor karahayuan. Kusabab eleh wowotan, Ririwa malik tugenah ka Nyi Mas Sutaweni, pangrasana asa dicilakakeun. Nyi Mas Sutaweni ku rejitna sawak-awak bararijil mararentis, lila kalilaan eta anu mararentis ngagedean sagede-gede nob puyuh, saterusna barucat ngaluarkeun nanah anu bauna kacida. Beungeutna jadi koromod, irung ponghek teu mangrupa. Rumasa era ku pangjejeleh ti masarakat, manehna kabur ka gunung bari kukubuk ka urang lembur, cenah bakal datang deui ka eta wewengkon lamun aya nu kaserang gering panas. Bakal nepa-nepakeun panyakit kuris dina awakna. Matak disaprak harita eta raga marakayangan Nyi Mas Sutaweni disebut-sebut jurig kuris. Haseup surutu tina lelengeunan babegig injuk nyerebung, ngelun awun-awunan minuhan rohangan, jiga ngawanti-wanti ka kuring nu keur mendeko ajrih mayunan Mama Jayenal, nu lambena teu elat gegerenyeman sareng ramona nu teu eureun milangan tasbih mapat asma-asma Allah. Tong salempang, angot hariwang, urang sanggakeun ka mantena. Mama Jayenal mimiti ngagerendeng, soantena agem handaruan. Peuting ieu salah sakiliwon beda jeung peuting-peuting nu sasari. Aya keueung, aya bayeungyang. Sora seah angin di luar kawas harewos nu haros-hos ngabari binan hate kuring nu kalimpudan ka keueung. Sing eling ulah kacolongan. Peuting ieu salawasna ujang kudu jikir mumuji kanu Maha Kawasa. Sumuhun Mama. Eta kaluar tina bibir kuring bari neundeun Quran kana tempatna. Moal nanaon kitu ieu teh? Keueung abdi mah. Mama Jayenal gumujeng kagugu ku pelah kuring. Ari si Ujang kungsi ngadenge aya jelema paeh di leg-leg jurig.
Teu aya, Mak. Matak ge keun we anguran mah Jang Dadang sing sadrah tumamprak mumuntang ka pangeran baca sabisa-bisa kumaha carana sangkan Nyi Aminah peuting ieu bebas tina bahaya. Madadak Mama Jaenal meureukeun socana mepet bayu pancad dia sidakep sinuku tunggal. Kuring nu nempokeun ka gugu kalah reuwas agiwur nambah hariwang salempang kana waruga nu ngalempreh teu empes-empes gigireun Mama Jaenal. Nyi Aminah pamajikan kuring. Di luar angin beuki rongkah nebak kana dahan tangkal nangka beh kulun imah sorana seah ngageber-geber bilik. Hawar-hawar tika anggangan kadenge anjing babaung patembalan jeung sorabuk silih engklokan. Geus waktuna bantu mama ku maca kulhu. Mama Jaenal beunta mencrong seukeut. Sorot socana nembongkeun hiji kapastian. Sarengeh Mama Jaenal nyerengeh nembongkeun waosna anu beres keneh. Naha? Eta nu pagaliwota dina jero dada. Aya-aya bae Mama mah. Na teu apaldeun kitu kuring keur tagiwur. Kalah gumujeng teu ngarti. Aing mah teu sieun ku maca Yasin, teu sieun ku maca Rohem. Jelebet puhu ceuli asa dipeupeuh awak kontan sing sariak bulu punuk maruringkak panon buncelik sakabeh pangacian leungitan teu kawawa kuring calangap. Gusti, ari eta saha? Panon mencong kalebah datangna sora. Mama, sora nangirung. Nu ditanya teu malire tong we babacaan. Aing mah teu nyieun ku maca Rohem. Nyieun hoteh ku maca Rohem tunggu ngaring. Deui-deui sora di luar ngagaruah keuna lembutan beuki ngear badis sora oray. Keun bae sagagah nage ririwa sajago nage genderewo moal bisa ngelehkeun muliana manusia. Mama Jaenal negerkeun nyetah kuring tenang. Teu ngartos abdi teh Mama. Lanan lain waktu ngabahas eta. Pokna bari ngantelkeun curug kana lambena kuring surti tuluy jempe nu kadenge ukur ambekan nu motah jeung ratugna jajantung. Dewek apa sahasil aing? Mama Jaenal awong-awongan handaruan di luar simpe taya nu nembal kalah mungkin motah mungkin seah. Beuki teu ngarti kuring mah eta jurig teh cenah teu sieuneun ku ngaji Yasin jeung maca kulhu. Pan Yasin jeung kulhu teh ayat-ayat Allah. Da cenah talukna teh ku kelhem tunggul garing. Nah aya deui kitu kulhu nu sejen. Aing moal init. Nya memeh mamak dundan ngaing ngasil. Nemakeun mak nyakit ngaing ka si Aminah. Sorana awor. Seahna angin beuki ngagelebug. Ya Allah, Mama, moal naon kitu si Nyai teh? Meh-mehan ngarontok pamajikan poho di tengah wadi. Keun antep naon cenah kahayangna nepi ka mana ge urang tungguan. Kang, abdi sieun Kang. Kang, abdi sieun Kang. Majikan nu ti tadi ngalempreh kagaruahkeun. Moal naon Nyai? Keun da aya Mama di dieu. Buru-buru ngawaro. Leungeun ngusapan tarangna nu mingkin panas bae. Jam sabaraha ieu teh? Mama Jaenal tanggah luak liuk neangan jam.
Sakedeung deui ge rengse. Maksudna Waktuna geus samporet jam 2 peuting. hari itu Kuring nunjuk keluar. Mana naon? Make jeung di pikiran, antepkeun we sena bagadang. Lah, aya-aya wae mama mah maksakeun seuri. oh nya mama Nu ditanya ngablengeh kawas nu surti karena jero eusi hate kuring. Sud manehna nyeungeut surutu mikeun ka kuring ngitah ngaganti surutu dina leleungeunnan babegig nu kari saparapat deui. Di luar jiga rek mimiti simpe, angin teu motah kawas tadi, tapi kakeueung mah angger we aya. Geus tenang ayeuna mah. Mama Jayanal nyeungeut deui surutu keur manehna. Rek tah babegig, baturan ririwa di luar. Jempe sakedapan. Naon sababna tadi beurang mama nitah ujang mangyieunkeun babegig tina inyuk. Mama Jayanal muka deui carita meyarkeun lamunan. Jeung naon maksudna eta ririwa ngomong ngan saukur sieun ku Kelhem tunggul ngaring. sumuhun teu ngartos abdi mah. Lain Kelhem tunggul ngaring maksudna mah. Mama Jayanal ngarenghap antarenaker. Tapi tunggul garing meureun. Pedah we eta ririwa teh ngomong nangirung. Mama Jayanal nganyot surutuna bangun emat naker. Ari hartina tunggul garing teh nyaeta nu ditunggu ngajentul bari nyaring. Matak mama nitah ujang nyeun babegig teh keur ngabobodo ngarah jiga jelema keur tunggu bari ngaroko. Geus moal aya naon deui ayeuna mah. Sakedeung deui ge adzan awal. Sakedeung deui ge eta ririwa balik deui ka asalna. Asa mungkin bingung. Teu kudu bingung. Manehna lain ririwa tapi manusia. Matak teu sieuneuan ku lapad-lapad Allah ge. Baheula manehna jalma anu leket kana ibadahna. Bongan diri ngalajur nafsu ngerempak babendon Gusti. Jadi weh jiwana kalimpudan ku ilmu jeung pangaweruh setan. Tah geuning bukti ayeuna mah gagahna manusia teh ku kamuliaan, uteuk jeung akal pikiran, lain ku hawa nafsuna. Urang sarerea bakal salamet lamun salawasna hirup cicing dina jalan bener mungguh Allah. Satu tasna ngadongu wejangan, kuring ngagoleda gigireun pamajikan, teu kuat pitunduheun. Sareretan katingali Mama Jayanal kalah anteng bar lamunan. Atur nuhun Mama Saepi karena pitulungna kapungkur disalametkeun tina gangguan si Sutaweni. Ngagerendeng kawas nu nyawang karena kejadian 50 tahun katukang. Pamirsa, rupina mu sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.